pedang dina cekelan lengan katunya Kintamani dipake nurih dada beteng jeung anggota badan anu sajena pilih genti tinakannya Kintamani teh dilakukan ka Sandika jeung Rasanti sedengkeun kayan Sandika jeung Rasanti anu narima siksaan harita bangun anu geus bener-bener pasrah ngan saukur ting salengir nahan ka nyeri tapi tayaan ngalawarkeun sora jajauheun ka ngagero atawa ngacerit nahan ka nyeri tatu dina anggota badan Sandika jeung Rasanti geus pada ngaluarkeun getih masihan kana bajuna masing-masing ningali Sandika jeung Rasanti ngan saukur ting salengir tayang ngaluarkeun sora ngajadikeun Nyai Kintamani rada kageteun oge tapi kakagetna henteu lila sangeusna ngarasa cukup libankeun panyiksa ka Sandika jeung Rasanti harita Nyai Kintamani ngangkat pedangna anu baseuh ku getih ka luhur betus nyarita kabandungan ku salarea ieu pedang aing geus baseuh ku getih tatu dina anggota badan si Sandika jeung si Rasanti ge geus pada ngaluarkeun getih masihan kana bajuna masing-masing kumaha pada ngarasa suka hate salarea suka panuju suka pisan ya geus pasrah pikeun modal eta mah matak celepeh oge bening sabatkeun we atuh beungna sakalian Nyai Kintamani tong dilakeun teuing sebagian anggota barisan Warangkas Jaya tinggal ro patembalan Ki Hambara kagancang ngangkat leungeun katuhna ka luhur bari nyalita cukup mangga cukup tinggal rona amoy mun si lain geus ngarasa cukup dibantukeun siksaanana balik deui ka dieu euy balik deui ka dieu selain geuning urang teruskeun kana hukuman gantung anu sakaligus bakal ngabinasakeun si Sandika jeung si Rasanti amoy julelat gulung Nyai Kintamani nangtung deui di gigireun Ki Hambaraka cacak amoy sangeusna dua urang musuh urang geus narima siksaan ayeuna waktuna kadua urang anggota barisan Warangkas Jaya anu ditugaskeun pikeun ngalaksanakeun hukum gantung ka si Sandika jeung si Rasanti hasok teu laksanakeun sia tugas saingguan teh hukuman gantung ka si Sandika jeung si Rasanti montong dingkengkeun deui bolo salaksanakeun dua urang anggota barisan Warangkas Jaya harita ngalaksanakeun parentahna Ki Hambaraka dina waktu anu teu lila harita Sandika jeung Rasanti terus pada ngagulantung dina kayaan peuheung masing-masing dieurad ku tambang Sandika jeung Rasanti leh tahna kaluar ngeleo sedengkeun sapasang palona pada buncelik nanakeun duana geus pada ajal Ki Hambaraka nyarita deui bari merhatikeun kalebas Sandika jeung Rasanti anu geus beres dihukum gantung amoy aduh si aku ngarasa suka jeung sugumaha teh ya cocok pisan si Sandika jeung si Rasanti geus pada ajal binasa euy amoy saterusna si lain sakabeh para anggota barisan Warangkas Jaya anu hadir montong waka bubar sia sabab sangeusna beres ngahukum gantung musuh urang mangka urang sadaya bakal pada suka pada bakal bagja urang curak-curak ngarinum tuak sabentetna oi amoy penting ieu sakabehna kudu pada suka hati euy sok sadiakeun tuakna oi sadiakeun diluluguan ku Ki Hambaraka jeung Guntara anu mimitian minum tuak diturutan ku anu sajena anggota barisan
Warangkas Jaya harita datang nyaksian malah sawareh aya oge anu ngadon barang dahar heula. Dina peuting harita sageusna nibankeun hukuman gantung ka Sandika jeung Rasanti, harita jadi calurak-curak jeung minum tuak teu beda ti anu keur ngayakeun pesta. Sedengkeun di tempat sejen dina peuting harita Nanggule anu keur rumampah rek neangan laratan nu jadi inung, harita jadi ngambah ka salah sahiji lemur. Lantaran kapeutingan di jalan, Nanggule jadi boga pamikiran rek milu mondok di salah sahiji imah warga. Waktu Nanggule anu keur jongjon lumpah ngadadak jadi ngarandeg-eureun lengkahna. Nanggule jadi katarik perhatianana waktu ningali kalebah buruan imah anu kacaangan ku cahaya obor nu aya di buruan. Harita katingali ku Nanggule aya wanoja anu geulis rupa keur direjengan ku dua urang jagongora. Leungeun kenca katuhuna dicekelan ku eta dua jagongora. Si wanoja barontak hayang ngabebaskeun diri. Tapi eleh tanaga kajadian anu keur lumangsung teh lain jadi perhatian Nanggule wungkul, tapi sababaraha urang warga anu merhatikeun tapi eueuh nu wanieun datang nyampeurkeun nulungan ka si wanoja anu keur direjengan bangun anu rek dibawa paksa. Sababaraha urang warga nu ningali kana eta kajadian tang tue moal ain wanieun nyampeurkeun jeung pipilueun. Sabab geus nyarahun eta dua urang jagongora anu neulah Karju jeung Odin teh anak buahna Kinarayan si Macan Edan minangka pupuh eta lemur masih kaasup jalma ti pihakna Ki Warangkas. Ningali kana eta kajadian Nanggule sirawing langsung ngarasa teu panuju ku tindakan dua urang anak buahna Kinarayan si Macan Edan pupuh eta pilemuran. Jelacing dilugulug Nanggule mancu dina tangtunganana. Karju jeung Odin anu keur ngarejengan wanoja harita pada musirkeun perhatianana ka Nanggule anu harita bangun ngahalangan jalan. Karju meuleng ka Nanggule betus nyarita. Ulang laki teh malas lain. Sak sirai sia, ulang ajar, magejung hadang, halangan jalan sarupa, rek lawas rek jahara. Nanggule kayaan sikep jeung caritana masih kene tenang. Nepangkeun Om, abdi wasta Nanggule Om. Abdi sareng sanes bade ngahadang-halangan ka Om. Bade Om bade akang ya. Mau ima, abdi mah Om penasaran we, hoyong terang naon margina eta isi nu ku Om didugikeun ka direjengan. Nah bade cara ka mana kitu eta isi teh Om? Karju langsung jadi beuki amalkeun ka Nanggule. Harita tos naik deui. Si lain montong pipileun kana urusan dewek Nanggule, pok. Bisi si lain hayang nyaho ngaran dewek Karju deuleu. Ieu batur dewek Oding. Lain Odingson. Dewek duaan anak buahna Kinarayan si Macan Edan pupuh lemur. Arti ieu wanoja ngaranna Nyi Iris. Dewek duaan menang parentah ti Kinarayan, ieu Nyi Iris kudu dibawa ka imahna Kinarayan. Oding milu mairan caritaan ditujukeun ka Nanggule. Lain bedak gini nang bule mau ngerti kakak lagi urusan jadi si lain balik jingka nang bule masih kene tenang sikap jeung caritanana. Nya ari abdi mah sanes bade pipilueun kana urusan akang duaan. Mung tindakan Om, akang Om kitunya, akang Om lah.
Akang Om duaan teh mawa secara paksa mah tindakan anu lepat atuh Om. Eta anu henteu panuju ke abdi mah. Kedah nama tuh Om Karjo sareng Om Oding ngahargaan ka kaum wanita Kang. Mohon da indung urang ge upami sami-sami istri, mohon masa teh sami-sami istri upami henteu ngajenan ka wanita anu sanes atuh sami sareng teu ngajenan ka anu janten indungna kitu Om Kang. Karju ngalupaskeun cekelanana kana leungeun Nyi Iris. Netep seukeut kenang bule bari nyarita di Barjong Seuri. Si lain mantong kokot bagog sia bule plok. Teu kudu mamatan ngojak kamari si lain. Dewek teh leuwih kolot jeung dewek bagus teu kudu loba basa-basi sia teh. Mun si lain hayang salamet gancang tinggalkeun ieu patempatan sia plok. Nya ari kahoyong mah sadayana we salah lamot atuh Om. Janten teu kedah dibawa paksa ari ceuk abdi mah. Sanos parentah ti pupuh lembur, namun ari lepat mah ulah dilaksanakeun atuh Kang Om ah. Karju beuki kahudang amarahna mureleng kanang bule bari nyarita. Dengekeun ku si lain bule pok. Si Nyi Iris atawa awewe anu sejenna nu aya di lembur. Keun kinarajaan mah rek nu boga nu lengoh atau nu boga salaki mau dipikahayang ku kinalayan jelas kudu daek maturan sare jeung ngaulaan saila 3 poe. Salila 3 poe 3 penting. Sabab nurutkeun kinarayan jeung dewek mah teu beda ti hakadeun euy. Di mana rek dihakan kakarek dibutuhkeun. Jadi kangaranan awewe mah memang abu hargaan di lembur mah euy. Lu matak si lain montong ngambil awewe dina ieu lembur euy. Nang bule jadi kasinggung jeung amekeun. Sikap jeung tingkah pola Karju gitu deui kinarayan ngeunaan awewe nu dianggapna eueuh hargaan beut jadi sarua jeung ngarerahkeun kaum wanita anu sacara teu langsung ngarendahkeun ayu manganti anu jadi indungna. Sikap jeung carita nang bule jerobah kaluar dari karakter laki buana ireng. Hei, kurang ajar. Bebengok. Maneh montong sageunahna ka awewe teh anjir. Memangna maneh teh bijil tina belah batu, kurang ajar. Tong leuleuh aing bebenyut keneh aing boga kawani sia teh. Maneh dilahirkeun teh ku awewe sia Karju. Eta sinarajan pupuh lemur ge sarua gejuna kawas maneh. Goblok pisan, anjir. Anu kudu nyingkahan lain aing, maneh duaan anu kudu nyingkah mah sia teh. Sabab mun teu nyingkah pasti maneh duaan dihajar ku aing. Digaplok sia. Kurang ajar plok. Karju jeung Oding puguwe jadi kaget ningali sikap jeung ngadenge caitan nang bule anu jadi kasar. Teu sieun ku maranehna duaan. Oding ngareret ka Karju anu jadi baturna terus nyarita. Budak gelo maneh berak wani nyarita kawas kitu kurang ajar gugup blog kudu dihajar jo. Dewek memang bakal dihajarin. Saukur budak satapak geus wani nyeun masalah jeung dewek saengan bule. Bang ajar siapa? Sakabeh warga pagi si lemur sarieun ku dewek duaan. Nah si lain mawali pok. Jadi si lain tong coba-coba nyeun masalah jeung dewek sia na bule. Nyeun masalah mah maneh anjir. Make jurek mawa baksa anu mungeun. Mikir atuh wae, da geus celebrog maneh teh geus kalolot. Para warga mah memang sarieun ku maneh duaan, tapi keur aing mah eueuh sieun-sieunan anjir. Moal sieun ku mangkelu kawas maneh duaan anjir. Teu
bebegetan kawas setan sebelum ajar bagi kadehnya tuh kejo mah montong jago ditagor ngacolor sia ditajong nolonyong ditajong ngogojopong sia jagoan naha sok wani ka awewe mah kajo Karju geus teu bisa ngadalikeun di diri kujeleng sebrut maduna rajang bari ngagero rasakeun pana rajang dewek sia Karju can puguh nyaungeun lawan oleh karajang teh mibana kemampuan ilmu silat tingkat tinggi dina kayaan tingkat di tempatna harita waktu datang palajang leungeun katu lawan dibenung ku leungeun kencana sedengkeun leungeun katu nang bule dina gerakan anu teu katuturkeun ku pananyo lawan harita ngahantem kana dada Karju hidup sakit jumlah kasih jadah bodang dan air aja Karju ngageronahan ka nyeri bari ngabangke mundur ka tukang sababala lengkah Karju bari sumengenahan ka nyeri harita mancuh kentang tunganana Karju langsung mesat bedogna ngawangun pasangan bari nyarita ieu bedog dewek kesobang hakan korban sana bule selain montong kartuhung menjadi korban kasegitam dog dewek sia najan bedog maneh seukeut ari teu beug ngagunakeunna nama keuna nahaon anjir kawas heueuh we si lain teh bagug ngagunakeunna nama teh Karjo saukur karek bagug mesat bedogna wungkul mah montong sombong sa teh hasok sapatu ya beung aing sok jadah sebelah kanan panas ya kejeleng syak Karju majuna rajang bari metakeun bedogna rek ngarah kana anggota badan lawan nang bule dina kayaan teu ingkah di tempatna harita bangun anu gampang nyingkahan pana rajang lawan saukur ngagiwar ka gigir bedog lawan ngaplos teu keuna kana sasaran hidup luar polos bareng jeung ngeplosna pana rajang lawan harita tajongan suku katulang bule ngahantem kana kekemplung lawan anu belah kenca satekekes jadah kabodahan deui ae anjing Karju ngagerodinahan ka nyeri bari ngadaligdeg bener ka tukang ningali kana eta kajadian harita Oding jadi ngalepaskeun cekelanana kana leungeun Nyi Iris Oding mesat bedogna saterusna ngagajang luncat ka gigireun Karju anu karek mancuh keun tunganana kuju di huruf ya mah jo urang maju beragan ya bang jo kudu di podaran si hidang bulena tong dilakeun jo ningali Oding rek maju ngabantu nang boleh tersieumeun kalakah terus nyang serikeun ngomong naon di teh Oding kunaha ti tadi maneh maju babarengan suding suroding maneh eueuh bedana jeung si Karju batur maneh anjir syukur karek bogug mesat bedog rek ngagunakeun mah sok tong asa-asa ka aing mah sarua bagugna jeung si Karju teh belagug maneh mah asa teu percaya dinya bisa ngagunakeun bedog Karju dina kayaan bari ngamuka kaget sabab teu nyangka saukur dua geprakan manehna geus kabunangan 2 kali ku panarajang lawan Karju ngawang di pasangan bari nyarita ka nang bule silai bocah nganggap enteng ka dewek duaan sanang bule tok dewek geus moal malih deui ampun ka budak edan kawas silai sia rasakeun belajar Karju jeung Oding cujreng pada majuna rajang ngahurup nang bule
Sabatan bedog masing-masing ngarahkan anggota badan lawan. Tapi Karjo jeung Oding tangtu we lain tandingan nanang bule putus sirawing anu geus nyangking ilmu silat tingkat tinggi. Harita nang bule tanpa ingkah di tempat tengah saukur ngakilirkeun badan kagigir jeung ngakiwar sabetan dua bedog lawan. Taya anu bisa kenakan anggota badanna. Yuk plos keluar plos. Meh bareng jeung ngeplosna dua panarajang lawan. Harita dina kacepatan gerak anu geus bisa diimbangan ku anu lawan, nang bule ngabagikeun panarajangna. Kadua urang lawana Karju leuwih heula kabeunangan ku tajongan leungeun katunang bule. Anu ngahantem dadana saksi kemarkas. Cengkang kedebut. Gese waktu sababaraha detik giliran Oding anu careham kencana digagor ku peneupna nang bule. Saksi tegas disusul ku jejekan kana beuteung sategas jengkang kebut. Karju jeung Oding pada rubuh maling lemah ngan saukuruku sageprakan dua urang lawan anu maju ngahurup geus bisa dirubuhkeun. Karju jeung Oding puguh we ngarasa kaget jeung meh teu percaya kana kajadian anu karanapan ku dina waktu harita. Karju jeung Oding jadi kabuka matana. Maranehna duaan jadi ngarti nang bule teh lain budak lalaki biasa, tapi boga kemampuan ilmu silat anu hebat. Karju jeung Oding ngaronia hudang lalaunan. Bari sumengir nahan kanyeri. Terus celengkat nangtung. Sanajan leungeun katuhuna masih keneh nyaleklan bedogna, tapi Karju jeung Oding jadi leungit kawanina. Teu untupan neruskeun tarungna. Maranehna duaan sadar nang bule lain tandingan maranehna duaan. Diperhatikan ku aing maneh duaan masih kena bisa celengkat nangtung geuningan Karju Oding. Kumaha maneh duaan masih kena rek neruskeun deui tarung ya teh. Diajar dia tuh sakoplok sih kalau kesesengorna we kawas tuh kabegugna kawas kitu patut ngulinkeun bedog kitu patut mah bebenyit oge bisaeun anjir. Mun masih kene rek nulskeun tarung ku aing dihajar kebikeun kacengker anjir. Karju jeung Oding jadi salieun ku ancaman nang bule. Tapi Karju masih kene ngawanikeun maneh nyarita ka nang bule. Allah si lain geus wani nyeun masalah sia. Allah aing kudu eleh ku saing sia. Heueuh sok atuh aing wani keneh mah anjir. Tapi ka dengan eta bujur jeung pat perot cirining soak bedanya. Teu moal kana bujur sia. Si lain geus wani nyeun masalah jeung kinarayan si Macan Edan sana bule. Tindakan anu dilakukeun ku si lain dewek duaan bakal aya akibatna sana bule. Kinarayan si Macan Setan, si Macan Edan tang teu bakal ngelakukeun tindakan ka si lain. Hasok sina datang ke sindang eta si Narayan teh anjir. Pumpul lembur nahaon kitu patut anjir kalahkan itah sina mawa paksanya iri sagarupa. Wah nu jadi pamimpin mah bengayomi ngabagiakeun nu dipingpina lain ngarusak koplok sete aing teu naon teh aing lain mangkau kawas si Narayan sia sebutan oge si Macan Edannya dina kalakuanna Edan. Asok sinatang ka dieu sia aing moal sieun ku Macan Edan anjir. Si lain montong agak penting ka Narayan sia bule tok montong disarwakeun jeung dewek duaan sia tahapan ilmu silatna si lain moal mampu tarung ngalawanan ki Narayan sia si Macan Edan. Udewek kena bakal dibejaan. Nah ieu kajadian si lain montong ka ini ka mana-mana sia. Da bule hasa ku aing di daguan anjir.
aing moal mantu ka mana-mana anjir gancang kumane bejaan kasih narayan tengah lauk eta narayan teh ku aing di dagoan gitu aing mah hayang nyaho edana we kitu tah si narayan teh lain ngalauk anjing narayan mah Karju jeung Oding geus rek ngajatingakeun tempat jadi kaneg lengkahna sabab kaburu aya ciri manu ngajoret datang satusna mansu di datang tugalana deukeut ka tempatna Karju jeung Oding jorelat barang geus sidik eta jalma anu anyar datang harita Karju jeung Oding rada kagetan oge sabab anu datang teh tete laki narayan si macan edan geuningan Kinarayan si macan edan ngareret ka 2 urang anak buahna betus carita dewek langsung datang ka dieu sabab aya salah saurang warga ngabejaan nginaan lumangsungna keributan ieu pajobatan jelaskeun ka dewek ngeunaan ieu kajadian Karju anu harita ngajelaskeun ngeunaan sabab-sababna kaributan betus nuduhkeun ka nangpule anu keur ngajantung nangtung Karju mungkas kateranganana tah janten kitu pangarsa aduh lu geus keluar di bahasa Rusia na Kang Yat aduh nah dibacana ya teh ya kunarayan si macan edan nyelang ngaret kalbah nang bule bari terus cerita dewe kudu ngabuktikeun ku sorangan kamampuan si nang bule si lain duaan mulur bandungan ku si lain duaan kumaha tinakan dewek ka si nang bule wani ngeun masalah jeung dewek sajeng bosan hirup bener Oding laras gitu pangarsa tapi pangarsa kedah hati-hati pangarsa eta si nang bule emel elmuna si herbal hebat pangarsa hebat sote cek si lain duaan ke dewek mah naon hebatna si lain duaan geus nyaho di mah dewek ngagunakeun ilmu silat macan garangan nu jai lawan geus moal bisa nyelamatkeun diri asok maldur si lain Karju Oding ku dewek sinang bule mah yeuh di parenanana Karju jeung Oding lu ka tempat rada anggang kinarayan si macan edan ngalengkah maju dina jarak nu dianggap cukup ngeureunkeun lengkahna neuteuk seukeut ka nang bule bertus carita di barung jeung seuri si lain memang budak belaguk nang bule wani ngeun kaributan jeung 2 urang anak buahna kinarayan sia geus mundur si lain tong pipilueun sok parenan we ku aing sok si lain mundur nang bule dewe kinarayan si macan edan pupuy lemur tong dilakeun tong dikilakeun ki gamplang lah pamilih kitu batut mah ngagedog si lain nya guru tong dilakeun jelema kitu patut mah ngajedog sia ngajedog sedih nang bule dewe kinarayan si macan edan pupuh ieu pilemburan geus moal mere diampun ka sawaen wani ngeun masalah jeung dewe jadi maneh si nalayan si macan edan teh lain nalayan koplok narayan tukang ngalalauk maneh anu belegug manjir kalau kan ditahan anak buah melakukan tindakan untuk icrug jadi hajar atuh ku aing mah teresep ke jelema kitu patut teh ayeuna maneh anu datang jadi hajar deui ku aing
selain bisa gancang ngerubukeun si Karju jeung si Oding sabab eta anak buah dewek lain tandingan si lain bule tapi dewek montong disarwakeun jeung anak buah dewek sia si lain geus moal diberi ampun di sana bule ios diberi ampun oge bari nage aing mah moal rek minta ampun ka maneh anjir pupu lamur anu blagug awas maneh mah mending eueuh jadi pupu lamur dipalipimpin kuno wawalak patut mah narayan pupu lamburana haon sawenang-wenang kawas maneh mah kudu dieureunkeun anjir kinarayan si Macan Edan nyiak beureum beungeutna ningali sikap jeung ngadenge carita nang pule anu geus teu ngajenan ka manehna si laing memang budak anu kurang ajar lukaklanya paling ngahina ka dewek sia buktikeun tepikeun ka mana kemampuan ilmu silat saing ngabule nyaho atuh ku aing bakal dibuktikeun anjir anu jelas keur aing mah masieun ku Macan Edan anjir Macan Edan anu haon anjir jadi maneh anu kudu ngabuktikeun mah bagog moal ngarubukeun aing pen eta we panangtang ti aing mah asok maju lin kalah kabur lang kitu sah plok aing mah moasieun di purulengan ku didinya sah narayan kababayan kinarayan si Macan Edan langsung ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun ilmu silat macan garangan anu kacangking ku dirina ramo-ramo sapasang leungeunna anu teuas jeung kuat mangrupa senjata anu leuwih ampuh tibatan pakarang biasa si laing nantang hayang gancang di podara anu ditu meunang bule ku dewek bakal dibuktikeun tada sia surela sulung kinarayan si Macan Edan maju naraja kakuatan ramo-ramo sapasang leungeunna teu beda ti cakaran jeung rowegan si Raja Leuweung we nang bule ge ngarti ilmu silat kinarayan tangtu we beda jeung kemampuan dua urang anak buahna harita nang bule ngimbangan datangna panarajang lawan ku cara ngagunakeun satengah bagian ilmu pangenteng badan gajeng plos nang bule ngagajang luncat ke belah katuan badan lawan rikat kinarayan ngakilirkeun badanna ka belah katuhu bari ngalakukeun tajongan kana beuteung lawan nang bule ngabendung tajongan lawan sukuna nu belah kenca sakaran 5 ramo leungeun katuhu lawan ngarah kana beungeutna nang bule rengkat nang bule ngakiwar ka gigir bari ngabendung leungeun katuhu lawan lebah hanapeun sikuna sukiwar sakiwas dalegeg kinarayan si Macan Edan ngadalegeg ka dorong ka tukang gancang kinarajan mancuhkeun di tangtunganana kinarayan si Macan Edan kerung bari merhatikeun di lawan haita ngomong sorangan haram cadah ieu mangkuluk aing asa teu percaya budak keneh kieu sidang bule geus boga tanaga lapisan anu kuat kabuktian daya ngabendung ngajadikeun aing kadoro mundur ka tukang aing jadi penasaran asa piraku jurus-jurus ilmu silat macan garang teu mampu dipake mungkulan mangkluk kawasina bule ningali nuju lawan can ngabangun pasangan nang bule nyarita semua anu yang serikeun halah talungna nahaon maneh mah geus ngahulang kawas kitu deui anjir konsentrasi tarungna ketukeun pangabegug ke kawasin kolot wae era ku aing anjir aing mah bebonyet keneh wajar mun aing disebut loyo tegablegan oge era atuh kesebutan si Macan Edan geus bentuk
untuk pikiran heula anu lain-lain keur tarumah narayan aing hayang ngarasakeun rangsak beheung ye disakal ku jurus maneh sok Narayan si Macan Edan ngawangun di pasangan dina jurus anu leuwih ampuh si lain montong terus ngaralewean sia bule padahal aya anggota badan si lain anu kabenangan ku panajang cewek si lain bakal cengker sia bule ramu-ramu dengan cewek ngandung kekuatan racun sia heueuh montong ngomong wae sekeplok sok rek kandung racun rek ngandung nanahaun oge lain urusan aing eta mah anjir bisa jeung kesot teh mun panajang maneh kena kana sasaran ari ngabulasin mah begitu mah keur nyolok bujur bujur ucing rek bisa jeung kumaha make otak atuh mikirnya capekna anjir pikir heula atuh sateh kita dikene eueuh sekali-kali acan kena badan aing hasok menjadi narayan sia ya setan alas blak edam rasakeun sia jurelat sulung ti Narayan si Macan Edan maju dina rajang kasempatan gerak jeung kakuatan panajangna leuwih dironjakeun orokaya nang bulen di tarajang harita bisa ngimbangan panajang lawan dengan kenca Narayan anu rek ngorawat beheung jeung cakaran dengan katu anu nyakar dada teu bisa kena kana sasaran sabab waktosna seep sagera pada sakra waktosna leres parantos nyekap deui insyaallah dinten enjing mana waktu manawi nya urang masih kena dipasang bidi ku Allah Subhanahu wa taala urang teraskeun deui mah kemudian simkuring dari semangkar heula pod kitu barat sakel di widian ku simkuring boh bade langsung ngagoloyo ka pawon ka warteg ka warung ngalah gitu tanya oke bukan nama tembang lisong dora-dorinya tidak pidangan harading dangding bagian katilu geber bray Baraya Cakra neme tos kasangakeun pidangan dongeng Sunda Dora-Dori. Ulah kakantun enjing tepang deui nya. 80,5 FM Radio Cakra ngehit dangdutna. Dalam rangka meningkatkan ketaatan pembayaran pajak kendaraan, akan dilaksanakan pemeriksaan pajak kendaraan di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ayo cek kembali masa berlaku pajak kendaraan Anda agar dapat berkendara dengan nyaman. Informasi lebih lanjut
hubungi Samsat Information Center 150410 atau WhatsApp chatbot 0811 2230 1818. Hayu menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat. Karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Rame-rame 12 tahun Radio Cakra mempersembahkan Kapal Api Rame-Rame Radio Cakra Festival bersama Spray Aloha, Product of Internal Group. Minggu 23 Februari di lapangan Tegalega menghadirkan Jalan Sehat Rame-Rame dengan pendaftaran Rp25.000 termasuk t-shirt dan berkesempatan mendapatkan door prize, umroh, sepeda motor dan uang tunai Rp12 juta. Sumber Rame-Rame bersama Zin Ibes. Panggung Warung Koplo bersama Eating Squad. Panggung hits Persada Indonesia bersama Mata. Lomba karaoke Radio Cakra berhadiah jutaan rupiah. Artis Sapa Baraya bersama para pemain preman pensiun 9. Pagelaran dongeng Sunda Radio Cakra. Dan konser 3 warna bersama Ade Astrid dan Gereng Sengtir. Kangen Band. Dan Dewi Persik. Kapal Api Rame-Rame Radio Cakra Festival bersama Spray Aloha, Product of Internal Group. Minggu 23 Februari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam di lapangan Tegalega. Dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Special Mix, jelas lebih enak, dan Spray Aloha, Product of Internal Group. Disponsori oleh Brightstone, Go Zero, Sustainability Action by Telkom Indonesia, Polisiland, Proris, Fresh Care Smash, Hotin Cream, Madu TJ, Kecap Tulen Cap Anggur, Deterjen Sayang, Hydro Coco, dan Juarakan Hidupmu. Didukung oleh Pemkot Bandung, Sihlin, dan Gina Septi Tours and Travel. Air Bambu Habibur Rahman, air mineral